Halo guys, kumaha ada Ramang. Mudah-mudahan ada Ramangnya. Aduh, tos mulai seueur ya kota-kota besar PSBB. Ya Allah, mugi-mugi pandemi Covid-19 enggak rengse. Aduh, mangani bade menjelang sasi Ramadannya. Mugi-mugi dulur sadayana sing sarehat tingkatkeun we ibadah ka Allahnya. Keur mah dibere virus, ka mah jauh ka ulah penyakit. Aduh, bingung konten ya guys. Konten naon deui ya? Bulu irung geus teu urus lah. Kumis ge ayo dikurut wae, dikerok anger jadi deui. Kira aku yang kudu kuringis atau aku parangnya. Kudu aing dia. Yang penting terus semangatnya guys. Tong hilap, subrek supaya terus bikin konten, semangat bikin konten buat menghibur teman-teman. Kali ini saya lagi ngehanutan elok. Usaha tapi Bandung ada lockdown pan, nggak libur sekolah di Bandung. Kumaha dulur sadayana nggak libur can garawe anu libur bayana lah nya ada eta cenah teu boga duit terus sarua bukan duit bae tong dipikiran lah. No penting mah orang bunga we bunga. Oh sia teh cenah da ari teu boga duit mah moal bunga. Teu kudu boga duit ari bunga mah. Nya komo senang mah tinggal hitut naseeng senang. Riueuh cenah teu boga duit mah urang moal bunga moal senang gampang ka bunga jeung ka senang mah nya da dijieun ku urang ciptakeun ku urang. Oke guys, selamat lockdown, diam di rumah, sayangi keluarga Anda, nikmati terus beribadah kepada Allah ya. Sampai jumpa di bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan ini penuh hikmah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Barang rosen kieu lockdown wae teu karasa sabulan teh. Ayo di ieu mah ome wae pamajikan digalai ku aing unggal. Aduh, bisa-bisa ya mah corona negatif, pamajikan gua positif teh. Galai ya tuh dah. Komo dahan lauk daun wae mah udah. Aduh, meujeuna we. Iya naon Dip naon ieu? Aji. Ada di kieu teh. Itu balik deui ka dieu. Nasi teh ini gawe we. Tadi ada